Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki dina acara anu sami tangdosna nyaeta dongeng pangbeberah manah ti kandaga kidagar official YouTube. Urang ngadongeng deui ngeureuyeuh neraskeun hanca nu katunda pamirsa nyaeta neraskeun dongeng anu judulna Jawara Gunung Burangrang. Ayeuna nincak bagian kasalapan kumaha nasibna mawar bodas anu ragrag nya labuh ka jero jungrang. Nah salamet nah kumaha urang guar di bagian anu ayeuna. Pemirsa, sate acan aki madar dongeng. Mangga kangge nombean manco, nombean ngadangukeun ulah asa-asanya. Di subscribe wae, di toel palebah tombol loncengna, supados naon cenah aki, supados aya notifikasi atau napi bejanya kana HP-na sewang-sewangan upami aki neraskeun hanca dongeng. Kedah ngorehan deui kaya notifikasi kantun klik janten langsung muka dongeng pangenggalna. Hatur nuhun kasadayana parantos subscribe, like, komen, dongeng share dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan, mugi-mugi atuh sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Teu kirang sapapaosna dipaparinan sehatnya lahirna sinareng batina. Dijembarkeun manahna, digampilkeun rezekina oge ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa supados teu nyangkulong kana waktos mangga urang ngamparkeun deui samak kabuyutanana parsamakna. Sor awug sareng kukurawuna mangga kaparayun sadayana. Prung Pamirsa kocapkeun di dasar jungkrang. Harita kadenge saurag kali sodaregang anu dipotongkeun pletok-pletok cenah. Ungkuy-ungkuy teu lila ka tembong. Aya jirim nu ngan saukur samar-samar lantaran kahalangan ku rerembetan jeung dadahanan anu laleutik anu pating sulaya. Puguh kaayaan di dinya teh sakitu harieum ku tetangkalan gede leutik mending nyayeud. Tapi sanajan kitu geus beunang dipastikeun yen eta teh jelema. Abah Mulyana salah saurang pangeusi lembur Paku Haji. Harita teh manehna keur ngalasuluh. Kitu we ngimeutan regang-regang jeung pangpung anu garari. Saimbang jeung tanagana anu maju karopo. Kitu sote ceuk sangkaan anu disaluyukeun jeung umurna. Sanajan ari katembongna mah bangun jag-jag naker, teuing perbawana tangtungan awak anu pecekrek leutik. Cenah mah sok awet jaya. Awakna buligir, baju kampretna dibuntel ku sarungna, dibebeurkeun dina cangkengna. Tonggongna katempo herang, pangaruh kulit nu geus baseuh ku kesang, kasorot ku panon poe, semu-semu garing tandaning mineng ka poe. Sakitu bebeunanganana geus ngabugrug, Bah Mulyana terus wae ngimeutan. Dipilihan sakur nu garing bener, teu hese neangan da sakitu pasolengkerahna. Keur kitu gorobas blug ti luhur aya anu tisada. Bareng jeung rasa reuasna sakilat panon Bah Mulyana ngaburila ka luhur. Bareng jeung
tanggahna beungeut manco ke kalebah datangna sora. Ari breh teh lain deui ngagebegna kabireungeuh aya jalma nyampai dina dahan kai. Beheungna teu beda jeung anu dibakutet ku tatali. Tungtungna ngambay tapi kawas aya gagangan. Mun harita ceuk aya deui jalma sejen anu nempokeun tangtu bakal ngerasa kaget. Ku itu ku ieu kaget dumeh neuleuh jalma nyangsang dina dahan kai oge deui ngarasa kaget mireungeun gerakan Abah Mulyana harita anu renghapna sakitu tokroh-tokrohna najan bener katempona masih keneh jagjag. Sajagjagna aki-aki moal bisa disarwakeun jeung nu ngora. Tapi kalawan sakilat naker manehna ngeblesat ka luhur teu beda ku nu disedot ku angin puyuh. Corelat, blesat. Memang teu salah manehna harita ngagunakeun gerakan angin puyuh. Cele dua dampa sukuna namleg dina dahan anu keur disangsangan ku jelema. Nu keur nyampai teh humargung tapi panonna tetep beureum. Geuning budak awewe ngurakeun. Bahayana nalak-nalak bari ngagrentes. Memang anu keur nyampai teh taya lian ti mawar bodas. Aduh, geuning ieu anu meuli kaya beuheung teh. Pecut tina kulit munding. Pasti lagragna ti luhur ye. Cek bahyana bari ret ka luhur. Nu katampo teh ukur remetna tatangkalan nu jaradi dina beungeut gawir. Wah salah. Manehna teh aya nu mahala ieu mah ye. Cingan. Bah Mulyana heg dongko pecutna di udar geus kitu kerawak corelat. Bahyana luncat ka handap bari mangku mawar. Sok digolerkeun dina jukut sina nyarande kana tumpukan pangpung anu geus numpuk. Heg badana diurutan sarta embun-embunana ditiupan. Aduh. Mawar humarurung bray tapi panonna beunta. Ret kanu keur manco hareupeunana reup deui manehna teh peureum. Ngararasakeun ka nyeri dina awakna teu beda ti nu pasiksa. Sakitu oge untung ragragna teu langsung nyirorot. Tapina ti babaradug nemragandang daunan jeung dahan tatangkalan anu ting jelegjeg dina beungeut gawir. Nepi akhirna nyangsang dina dahan kai. Gesering nyai. Bahyana nanya ka mawar. Padahal si keneh kabireungeuh panonna beunta. Nuhun aki, parantos nyelametkeun abdi. Mawar ngawalon sanajan bari harosos. Urang kai mah aki we nya heula. Ayeuna mah di ditu urang ngobrolna. Jung atuh mawar teh nangtung bari rumangieung. Cacak mun lain mawar mah ting kumaha boa awakna teh sakitu ti babaradug kana cadas jeung dahan kai tapi bisa nangtung keneh. Puguh mawar mah diatik ku elmu ti leuleutik disipuh ku pangaweruh ti bubudak ku guruna si kelong bodas ti suku Gunung Burangrang. Jadi badana kuat tanggoh teu babarian
Atuh geus kitu mah bring Mbah Mulyana bari nuyun mawar balik ka imahna anu pernahna di sisi lembur Paku Haji. Teu kakocap di jalana. Harita geus narepi we ka imah bahyana reket panto dibuka. Di jero imah teh ukur aya dipan awi jeung bangku kai paranti diuk. Cur atuh bahyana ngucurkeun cai tina kendi taneuh nu aya dina meja leutik gigireun bangku. Song diasongkeun ka mawar ku mawar langsung ditampanan leguk-leguk diinum sakaligus nepi ka beakna. Ya kumaha lalakonya nepi hiji praga ka jungkrang teh Nyai. Bahyana tumanya ka mawar. Kieu caritana teh Abah. Dadak-dak bae mawar nyaritakeun lalakonna ti mimiti patelak nepi ka di hurufna. Daya nu diliwat. Nepi ka kasang tukangna manehna mumusuhan jeung Ki Yudi oge teu poho dipedar dicaritakeun. Bahyana unggut-unggutan bangun kahartieun pisan dongengna mawar bodas teh. Tah kitu Abah dongengna teh. Mawar mungkas caritaana. Wiraga tidak masalah anu disanghareupan hidup teh Nyai. Mun kitu mah hidup kudu nambah pangarti. Ulah waka kamu mananya geus di dieu heula saheula anyan mah. Keku Abah rek dibere pangarti pikeun bekal yang hareup jalma-jalma jahat musuh Nyai. Kun ku Abah rek diangkat incu Nyai teh. Kumaha satuju Nyai. Bahyana ngajenrekeun maksudna. Yen rek ngangkat murid ka mawar bodas sabab karunyaeun ngadenge lalakon hirupna. Hatur nuhun pisan Abah Guru. Abdi nampi kana kanyaah Abah. Walon mawar bari katempo marahmai bungaheun pisan. Pamiarsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kangge pamiarsa nu resep gula galeur online, balanja online mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk anu dipajang di dongeng Aki. Kantun klik we salah sawise produkna engke pamiarsa bakal lebet ka aplikasi Shopee atau Lazada. Sabarandosna lebet mah pamiarsa bebas bade ngagaleuh naon bae oge mangga sakahoyong pamiarsa. Produk anu dipajang mungling atanapi cukang komunitas lebet ke aplikasi. Bade dipeser mangga henteu dipeser gitu sawios-wios pamiarsa bebas bade ngagaleuh naon bae oge. Hatur nuhun kasadayana nu parantos ngeresakeun balanja online ngalangkungan dongeng Aki. Atur nuhun pangrojongna ku balanjana pamiarsa ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun. Urang keur ieu dongengna. Prung. Teu rasa waktu terus nyerelek. Poe ganti poe, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan geus jejeg 3 bulanna lilana teh mawar bodas ku guru ngalap ilmu di Mbah Mulyana. Isuk-isuk panon poe karak meletek, angin leutik ngahiliwir karasana tiis matak seger kana awak. Remis janari masih ngebaseuh handang daunan, manuk kadenge recet di sarada tinggal raclog arulin pada baturna. Tina kayan kitu di pipir imah bahyana mawar bodas mah geus hut-het metakeun jurus-jurus anyar pangleler tinu jadi guruna. Bari di Bandungan ti kajauhan ku bahyana. Coba pacakeun gerakan kijang kancana Nyai. Bahyana ngagerot ti kajauhan. Sumangga Bah.
Beretak Mawar teh lumpat ngagunakeun gerakan kidang kancana, lompatna ibarat kilat ukur katempo bayangan bodas anu ngacorelat ngolebat gancang. Gejeng corelat luncatan nadahan tetangkalan tapi snaker gerakanana. Seot deui ka handap bari jujur alitan celek napa kana lemah hareupeun pisan nu jadi guruna. Aduh, cai ilmu ngahampang ke awak kieu deh. Kawilang sambulna. Ajinya cobaan semu gunting. Make jurus hujan silancang. Tuh kanya tatangkalan pipir kebon. Bahyana mere parentah deui bari nunjuk kana tatangkalan nu rajag di pipir kebon. Mawar ukur ungeuk tuluy ngalengkah ngadeukeutan pinggir kebon, set bae masang kuda-kuda bari musirkeun tanaga jerona kana dua leungeunna. Piwirna kunyam-kunyam mapatkeun ajian semu gunting. Sabrut cedak geduk. Tenggelan hujan silantang nu dieusi semu gunting teh murulu. Ngahanca tatangkalan di pipir kebon, dorok-dok kerekek kubrak. Sabura kali kadenge sora tangkal kai anu rungkat. Kebul mulak taneuh mancaura nutupan sabudeureun kebona Bahyana. Sanggeus ka kebul leungit katiup angin. Ari breh teh aya kana 13 tangkalna anu rungkat. Katingali dina urut peunggasna tutung ngebul tapak dihanca ku semu gunting. Ayo haje. Bahyana ngahehe seuri. Reueus ningali anak didikna geus bisa nyerep ilmu anu diajarkeunana. Jerowok dengan jerowok. Rapa ilmu paku bumi akal jagat nyai. Kitu nanti beri sebrut Bahyana narajang kana awakna Mawar. Ditilik tina gerakanana serangan Bahyana lain mangrupa serangan bobohongan. Hiukna angin tenggelan Bahyana nyewuk tarik. Ari Mawar ukur nangtung bari ngarapal ajianana. Hiuk cedak. Awak Mawar ditemra ku jurus ombak sagara ngagalura. Jorari celeng awak Bahyana macleng aya kana 5 tumbakna. Lalaunan Bahyana hudang tuluy sila ngatur jalan napas jeung jalan getih anu karasa pasungsang teu pararugu. Ari Mawar tetep nangtung teu cecel teu bocel teu oyag-oyag acan awakna teh. Sakitu ditemra ku hiji jurus anu dibarengan tenaga jero. Ieu teh ciri yen jurus paku bumi akar jagat geus sampurna kapibanda. Abah teh naon-naon bah? Mawar muru ka guruna nu kakarek nangtung. Henteu, kenyaon-nyaon ya Abah Yai. Aduh, seugeug Abah teh. Nampo kemajuan pangabisa hidup. Nya urang reureuh di imah. Bahyana ngawalon bari tuluy ngalengkah nuju ka hareup imahna. Gek duanana diuk dina bale-bale di hareup imah, cur Bahyana ngucurkeun cai dina kendi regot tinum bangun nikmat naker. Ret ka palebah karembong bodas anu harita mah ku Mawar teh dibeulitkeun kana cangkeng. Bari ningali kana tungtung karembong gebeg Bahyana ngagebeg. Sabab sidik ku manehna kabireungeung aya guratan angka 8 hiji dina tungtung karembong bodas teh. Nyai, ari eta karembong meunang ti saha? Bahyana nanya ka Mawar. Oh ieu teh pamasihan guru abdi bah. Malon Mawar sayana. Ke. Ari guru hijab teh saha Nyai? Bahyana nuluy pananyana. Jenenganna manini Uti Abah. Gelarna Kalong Bodas Gunung Burangrang. Jawab Mawar.
Paroman banget Abah yana ngadak ngariuk rubah siga anu jauh paninengan. Rusras kanu mangsa nu geus lawas kaliwat. Mangsa ngora anu pinuh ku rupa-rupa kembang kahirupan. Ingat deui kabebene pamepes hate nu geus lila pisan teu pernah panggih. Bruh breh mangsa harita. Basa ngagayuh cita-cita dina sagara cinta. Hiji banget wanoja geulis nembongan deui ngan hanjaka cita-cita teh kanas kusabab kolot si wanoja teu doa ka calon minantu lalaki. Abah, wanoh kan ini uti gebeg bahyana asa kagebah. Lamunana kupananya namawar. Kenas, wanoh pisan Nyai. Baya wasa Abah keur ngora. Mun hidup pendak sareng guru ya salam ya Abah kitunya. Cek bahyana bari rada mesem asa kahudang deui lalakon hirupna teh. Mohon Bah, insyaallah ku abdi dirugikeun. Walon mawar rada penasaran kitu nama mawar teh ngan teu wani kateterusan nanya kanu jadi guruna. Iya, jebrek ngamimikian maluruh di teh Nyai. Bahyana mengparkeun pananyana supaya teu katuluyuan ingatkan ini uti. Enjing Bah. Walon mawar bari nyusutan gesangna ku tungtung baju. Isuk we gayanya mah kagok geus beurang. Cek bahyana. Saterusna mah duanana uplek ngobrol ngeunaan bag-bagan kailmuan anu geus diturunkeun ku bahyana. Tunda heula lalampahan mawar nu keur guguru ka bahyana. Ayeuna urang caritakeun deui Ki Ade Rahmat jeung Yaya anu sasatna kaleungitan mawar bodas. Mawar anu cenah ngomongna mah ukur indit ka burangrang teh 2 poe tapi nepi ka 3 bulan leuwih teu mol-mol. Satiluna ngarasa hariwang jeung salempang oge curiga. Palang siang mawar teh meunang musibah atawa dipegat gerombolanan Ki Yudi. Antukna tiluanana mutuskeun yen rek maluruh mawar bodas. Harita satiluna laleumpang di hiji jalan tonggoheun lembur Tani Mulya. Eta lembur teh tatanggaan jeung lembur Paku Haji. Ukur kawates ku kebon jeung tegalan beranting angon muning. Keur ngalenghoy laleumpangna atuh ari rong heap teh ti arah hareup jajalaneun aya nu laleumpang genep urang lobana. 5 lalaki make papakean sing sarua hideung. Jeung saurang awewe anu make papakean sing sarua beureum. Dada kencana aya gambar kembang raos. Moal salah deui nu ngarongheap teh taya lian gerombolan si bajing setan. Katut arumi si jawara suling akhirat. Sade, geuning sia de masih hirup. Bagja kumanjangan panggih deui jeung dewek euy. Salah seorang lalaki ngajorowok sawaktu nempok Ki Ade. Aduh, rombongan si Yudi mah. Gerentas hate Ki Ade. Ayo dek, gabung deh euy. Ayeuna mah geus aman euy si mawar bodas sis modar. Da yo katua anyar urang dek. Namina Neng Ros beureum. Cek eta jalma deui anu teu salah deui, taya lian pastina nyaeta Ki Yudi bajing setan. Kebeg atuh Ki Ade Rahmat jeung Yaya ngakebeg ngadenge mawar cenah geus palastra. Usin sab kuring mayut ah. Angguran mah sorangan geura babalik pikir geura ngarobah laku lampah. Tah ieu teh budak omongan Ki Ade teu kebat kusabab Rahmat harita nu geus kaberung ku nafsu. Pedah ngadenge mawar geus ditandasa.
kaburu ngajorelat narajang kakiudi. Hutang wirang sia dibayar wirang, hutang pati kudu dibayar pati. Hiat. Bari ngagero Rahmat nyabrutkeun beureup katuhuna kieu dirikat ngakiwar ka kenca bari ngahembeutkeun suku kencana kana beuteungna Rahmat. Rahmat ngagentak cingkrak suku katuhuna nyawuk ti hanaprek ngababad bincurang gajleng kieu dengan gajleng ka tukang bari marentah anak buahna. Diajak senang-senang galaka ngabangkang. Karebuk kabehanana barudak, mayo. Dina kayan kitu, kolewat jorelat jeleng kalayang celek. Di tengah-tengah anu rek tararu turun seorang awewe tengah tu di samping jangkung make kabaya beureum. Awewe eta teh ngelek boboko jeung nyunyiru anu di luhur sirahna. Ulah maka tararung heula ieu samemeh mumuluk ieu tah. Kukurawu jeung ieu biasa. Sok ieu aug ibi tahanu amis raos kalireut matak dedieun tas kok etos kakoncara ieu teh ka celuk kaun-aun ka wentar ka Janabria sok raja-rajan heula ieu da waktosna ka Bujang Seep samemeh tarung dituluykeun geura ya borong heula aug ibi meh aya tanagaan meh rame garelutna. Ini deh wah pemirsa ka Bujang Norojo Bisarwitina dongkap na Bisarwiti urang cakapkeun heulanya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sayana lalampahan maor bodas dina jejer carios Jawara Gunung Burangrang. Bagian ke-8 cak urang teuneun heula dihaneulem sieum gesan sampuran uang tuna dihanjuang siang gesan lain uang sampeur deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun pamirsa kasadayana anu parantos satya manco satya ngadangukeun satya ngarojongnya kana pedaran-pedaran dongeng aki hatur nuhun pisan. Mugi-mugi atuh sadayana aya dina kauluyaan aya dina kasayannya oge kalancaran sagala rupi urusan teu kirang naon-naon amin amin ya rabbal alamin. Salam kasadayana di mana we ayana para mancower anu selalu always cenanya cek bahasa dengan anu teras satya manco ada pong payunan HP ada mungkin dongeng-dongeng aki atuh nuhun nya. Salam anu di luar negeri di lebat negeri sami atur salam ti aki sakitu heula panginten nu kapihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.